Tidak ada kenyamanan dalam hidup. Coba. Ya kan? Awas teh jeung sok diwilah-wilah. Ulah kena akang di kopeah mastaka eta. Nu tadi kopeah tadi doakeun ini walaupun dianggap kecil itu perlakuan yang tidak adil, saudara. Betul. Akang jangan dulungot penyesuaian kepedean bahwa mastaka pakai kopiah jadi pangaruh asup ka surga can karuhan heueuh. Jangan dulu merasa optimis dan kepedean bahwa mastaka pakai tiung jadi pangaruh asup ka surga cantang tuh mohon. Temungguhan sudah di kopiah mata alus kana lampah. Cantang tuh keketut jeung tiung dina hulu mata alus kana laku. Da buktina rengkak paripalah jelema kecap jeung kecap bermingkang di alam dunya siganu heueuh sirah di kopeahan. Hulu oge ditiungan gamis parat nepi ka nabi ti sorban ngambai nepi ka mumuncangan tapi aneh palawargi jeung dulur teu daek jeung tatangga sok eta kana hutang hese gawena ngomongkeun sok aya nu sirahna di kopeah lakuna kitu sok aya nu ditiung lakuna kitu jawab dengan kompak secara manusiawi aya eueuh aya eueuh oh maneh jadi kopeah matak saliran nyebut aya jeung aya. Saya bertanya beberapa kali dalam satu jawaban yang konsekuen bahwa ditanya ayat nyebutna ayat, ditanya ayat jeung Allah nyebutna ayat, itu adalah reaksi daripada kubakat apal. Saha nu pangapalna kana laku kecuali pribadina, maka apapun alasannya, apapun resikonya, dan siapapun orangnya yang menjawab, itulah pelakunya, saudara. Ajib. Ajib. Tongteng takbir ayo otak poho ka Allah. Damai we jeung aing mah biasa. Heeh. Tadi antarana ada popoje. Da pasti keur nyebut ayat nu aya dina polo kagorengan batur. Nu aya dina otak dina pikir jeung hate ngan ukur kesalahan batur. Nu leutik di gede-gede nu eueuh di cokelan nu teu apal di bejaan nu jauh di deket-deket nu batur jeung nu batur. Nah, kalakuan pribadina salah boro-boro indit ka kiai ka ulama minta papatah jeung dirobah di rumah sakeun gehan. Innalillahi astagfirullah kiai. Lolo tarobat. Jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surga. Amin. Ya para dulur, para santri kecelakaan terang di antawis urang nu bakal asup ka surga. Ya Allah, ya Rabbi. Bujang-bujang akang nu ngaromoskeun diri sanes ulama. Bujang-bujang ece nu ngaromoskeun diri sanes ajengan. Bujang-bujang hidup nu ngaromoskeun diri sanes kiai. Ya, cer. Nu ngaran Muhammad Ridwan. Ditetep ku ece sigan kuring teh jalma sagala bener. Dipandang ku akang sigan nya kuring teh jalma sagala bisa. Diogong-ogong ke ibu-ibu di damak-damak, ku bapak-bapak dihapit, ku para kiai diserangan, ku para ulama dipisono, ku para tokoh dipidulur, ku para sepuh dipesobat, ku aparat jeung birokrat katut kajabat. Kayaknya saja. Muhammad Ridwan ini orang yang mulia, saudara. Orang yang serba bisa, orang yang pintar, itu hanya menurut kasat mata manusia. Tapi ingat saudaraku tercinta, belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah. Amin. Gitu ceng, sangkaruhan kuring asup ke surga. Cacak cek batur kiai. Kok mau maneh? Pikiran gue ku maneh. Aduh, dari tadi geuning. Hayang maneh ka surga lur. Asli eta teh lain hoak. Apal jalanah henteu. Manep ya teh. Sakat tuh aja nama orang pirarian dina Google. Sugan we atuh aya kang ajengan jalan ka surga na Google. Dan zaman kiwari mah jalma teh kokotna lengket keneh jeung HP tini mang lengket jeung tasbih.
betakeun keneh wean jeung Facebook kan tinimang maca sholawat jeung Al-Qur'an. Bahkan kemanapun mereka berangkat, akses manapun yang mereka tuju, apabila kegelapan dari masalah arah, yang menjadi teman setia yang bisa spontanitas menjawab dari masalah pertanyaan arah adalah aplikasi GPS punya Google. Betul? Makanya kita jangan tanggung saudara, mari kita gunakan teknologi ini, mari kita coba bertanya terhadap Google, mampukah Google menunjukkan akses menuju surga? So, uang cobaan siap buka HP tak? So, boga cekel HP na. Ayo waktunya nyekel HP dia. Uang neangan jalan ke surga na Google. Tapi kudu HP kieu. HP aing alus. Dengikeun heula. Merekna ge dua ditangtungkeun Oppo, ditunggirkeun Odo. Ajaran bisa nu sana padewan Oppo. Samsung, ai Samsung, nah HP Cina, jadi kudu diislamkeun. Aing mah HP Jawa heulur, teu Oppo pasti. Itu punten padewan, engke angkat ka Kemenag, kanggo ngislamkeun HP. Jadi alus nama tekenging eprak kan sabab kapan aing lain keur sulap kudu teng eprak cicing bisi peureus aing mah kadungnya itu diantara para dulunya sok ketik dina odol jalan ka surga. Nah eta ketikan kirimkeun ke alamat ulama al-YouTube. Engke ku al-YouTube bakal dijawab dengan sentral dengan viral melalui kitab-kitab WhatsAppiah. Ngerti ya santri mah. Ujung mata kabetem ge teu ngarti loading heuh. Loading. Eta kitab WhatsAppiah bakal dibaca ku sadayana jamaah Facebookiah. Tak iya tak mayoritas jamaah Facebookiah. Sabab ieu teh murid-murid al-YouTube. Kumaha cenah cek al-YouTube? Ka mana mah jalan ka Jogja ka dieu mah akan ka Palihoetan ka mana mah jalan ka surga ka dieu mah alayeun ka pangajian ka balikan deh sing merdu heuh kapangan tuk karena edan mati dititah ke aya nu tahu mana nyebut jreng sing eling mana itu dan mae dimaklum heuh daripada ayeuna urang da pasti lamun ngadenge tuluk-tuk teu nyebut jreng teh teungeun. Eta mah kesetelan atuh. Coba lamun kuring nyebut tuluk-tuk maneh teu nyebut jreng-jreng ngeunah henteu. Pang cobaan sia. Tuluk-tuk tuk-tuk. Ngajedog. Sia mah teh ngade. Jangan kita make jreng ngajedog cicing ngeunah henteu kana peuji teh. Berikan deh aing mah siap-siap ku maneh ieu tembokeun nu nyebut jreng wang setrap heuh. Sing jengke heuh. Siap. Moal dicobaan na guys. Biasa besok bisi pajreng aing ketempuhan kudu nyetrap teh. Tong nyilakakeun hirup meuh. Itu para dulur. Dededeu ku dawuh Nabi sahajalma anu angkat kana tempat nyiar ilmu mangka eta jalma kaya ngambah jalan ka surga amin. Sajalma ngalengkakeun sampean gepatkeun leungeun
ridho mana kuning ati ngantunkan bumi sinarang tepi kalian aya ikhlas na hati saja tolabul ilmi serang para kiai serang para santri serang tatanggi jeung keluargi padagang rejeng patani pamuda kali pamudi aki-aki jeung ini mangka eta jalma bakal dihampura dosana memeh ngalengkakeun sampeana amin lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah salikna jadi ibadah nunutan beki sesat wae cek saha eta nunutan jadi ibadah sing tanggung jawab sih Allah tina buku hidup nunutan jadi ibadah atuh lamun anu nunutan geus dihitung ibadah pasti nu untung nu hees oh cek nu hees teh cacak sia karek nunutan geus ibadah komo aing tibra cenah yo ayo diantara biasa santri mah kitu aya nunutan teh we kahandap dengan rujuk gantung we kahandap Ramadan harus juga gantung. Itu diantaranya, aduh pengalaman jadi santri mah pahit ceng, tapi pahit genan jajamu kan wae. Tetep pantes atau aya akhir-akhir ieu dibere bodrek sino. Nu penting atuh teu pinter ge hirup mah tong bodoh-bodoh teuing heuh. Teu bener ge atuh tong loba-loba teuing salah jalma mah kitu da hirup jadi jalma bodoh mah sok marek kedeweng. Tadi tu nate musingkeun batur jalma bodoh mah oh pancari tanah aya jalma bodoh nyoting ngaranna mah da bisi aya soalna jalma bet aing pan aya jalma bodoh ulin ka babaturanna di subuhan cai kopi Ini mah tuh. kopi teh babaturanna sagelas manehna sagelas ai babaturan nu boga imah pan sukopi teh ditiupan nu bodoh ngomen tong ditiupan cenah pamali cenah cek nabi oge pamali kumaha engkon we cenah satiisna teh geus kudu kumaha deuleu aing ngaluarkeun bodrek sin opat ululu ya mah bodoh ya kopi mah kebereksin ye deuleu kusiana cangkangna ieu bereksin teh obat turun panas ditinyu leguk pan tuluy kieu teh eta teh ladang kabodohan kan yang ngurunkeun panas di kopi lah dia diantara para bisa ek nyobaan menengke heugah Bon, Jai. bok tadinya Diamalkeun lah. itu berat dulu sadayana nya motor mangga Kang Bon, saudara Kang. Aduh. lebih ada Betul lah. ya begitu iklan teh ya resiko ngaos di pinggir jalan teh kan lung keneh di dieu dengan ladang eta pelebah di pinggir jalan gede malah geus tara tara kondusif Kang kriwo kan itu ka dieu aing keur ngacaprak jalma nu mobil aing teh nurutan we heuh ye kapan silih ajangan jalma mah da ieu penasaran hayang neuleuh aduh teuing aing mah balik baik malawung aing ngacaprak dibayar maneh malawung ngacaprak aing aya nu majar moal boga meureun rasaan itu para dulu jadi sing daek ngaji awas naon atuh nu rek diaji ayeuna Pak mau ting di judulan WhatsApp ya. pan abdi bersyukur Kang ajengan dina lebet sasi ieu moal teh ditemaan mah didengekeun we dengekeun ayo wayang tong ngatur dalam cicing we macet teh kari bisa-bisa aing ek ngawur we kitu kari nu mana nu beuki sok santok nu teu entong kitu ulana cik mangga terus mangga sok kudu sopan ka jaman jadi numpak motor gitu mah ceng euy kadeulepan kumaha aya nu ngabonceng di lando dibonceng di tongo
kieu tan ulu pakaya komo lamun diboncengna awewe naplok heeh Nyodok. eta sanu cilaka nu mawa tonggong dekok san untung nu nada pan sok kadeuleu cung curungan eta cung capna teh kadeuleu aya nu pink aya nu oranye aya nu krem malah aing pernah neuleuh gambar daripada nyaritakeun hoak aing mah buka kieu we deuleuan subhanallah ya Allah Ike. heula Tuikeun caritana. istighfar sote lamun matak doraka sote lamun ngiceup si aman teh percaya dengekeun jurig aing teh ajengan jadi kitu Jangan gede. Mohon ajengan. Ajengan gede. Ampun ajengan. Macan peurih mah kieu geus peurih pake sen kanan kira-kira matak piamaneun salib sing yakin dihareup bakal aya deh sing ada kitu atuh sesah Kang Ajengan Siap diamalkeun. tadi deuleu lemah itu di deuleu peurih Tanggung walah ajengan. eta diantarana lah awewe zaman kiwari maduh ya Allah ya Rabbi subhanallah make jilbab titah ku Allah dina Quran nu dipake manaon ciput Yo. ya acel aya jilbab teh hiji pakaian nu khusus pikeun awewe nu nyurambahan ngabunian ora hiji nu aya dina hulu ceuli beheung punuk tak ai kieu mah kur sahiji heuh dekut dua kali benar anu perlu gitu maneh meuli sarimi sabaraha hiji 10 salah eta sarimi mah mufrad 10 mah geus jama eta mah taksir jamana ge jadi meulina 10 rimi montong sarimi aya teh kecap ngawalan kana hiji aya teh sabotol hiji botol sakmuk hiji muk tah heueuh jadi teh geus seulana eta diantaranya taptak dada tonggong itu jilbab kan eta mah teu kitu diasupkeun ke jero baju beres bukti pan ka dulu bisa gede kalapa tuluy kieu punten tuluy kieu Masyaallah. ngopi bae nyusu dong nyusu neuleuh YouTube gablek HP teh atuh neuleuh YouTube YouTube ya. Duit teh aing mah lain ngan saprak da akang jeung ece geus lain jalma bodoh ieu uing mah optimis akang jeung ece jalma ngarti beres kitu kan noh pola bade kade ce kumaha leuheung aya nu ayaan kita nu eueuh duh ya Allah ya Rabbi Dia teh niat. jerona teh pan second lagi geus 14 tahun Teu niat. dibawa nang karak siga ceplok endog ya yang kere ngalerem-mere karena kere aduh salah kita kudu ngobeng dibawa sesapu siga salendro bahasa ini kalau ya susu disuguhkeun hatur nuhun kanu nyuguhan susunya ngan geus kolot kieu mah era lain sababna jang kolot mah susu nu hideung tengah heueuh kucuran coklat juga siapa negatif thinking mah hirupna tuh Apunten Kiai. can manggih wae agak cicing teh atong riweuh jadi bikin baik ameh adil ek dikitukeun sok lamun
dibikin ka maneh bonggol ceng pasti bae aku maneh pan batur karunya lewe hayang Karanggalan itu dan korana. Nah Kang tema abdi bersyukur di antawisna tiasa silaturahmi sareng para dulur para sepuh sadaya di dieu nu kadua sim kuring kalintang bingah napa naon margina ti kawit tanggal hiji dugikeun kadangat ayeuna satempat oge nu rajaban bulan ieu dengekeun heula siap aing mah lain hoak dengekeun heula kamu rajaban bulan muludan ditanya ku abdi sekian banyak orang angkat karena muludan ditaruh si Aki biasana sok make sarung aja nama di celana panjang samalah celana panjang teh oleh kis gede teuing pamere teh anakna gendut tuh talian ku rapi arakna dinya teh ka mana ki muludan nih ngalalabring erek berang erek poting lalajo hadroh jeung genjring ini zaman kuari mah geus tah yang disarung tah yang di samping barita marake lejing teu ngingetkeun bitis geus siga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si Nini dikoek ku anak heling kanan ikhlasan dulu ngirit malak 2000 tunggu WC aya duit 2000 koneng mobil jurig nu kitu melengkon nu kieu tah molotot teu neuleur teh kieu ya nu kitu mah mobil ceng aing mah sia murah kene geus error gitu koneng enak makeciput aduh Gusti Agung aing euy itu aya kene ya motor terus kan tadi ya mah sok mangga kasih sering saralama banget siap balik boleh nah ini banyak orang dianya eta panitia aing meureun kepo kapan jelema kudu tanyaan lamun maneh neuleus si jalan anu pergi gitu tanya papa itu atuh lain diantar papa nah muludan Pak eta kabeh oge kebiar muludan di mana-mana tapi ketika jemaah yang hadir di muludan ditanya apa maulud mayoritas tidak tahu muludan naon atuh cenah dina jero muludan teh eueuh deui kabeh oge boga judul tina muludan eusina miemut memperingati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad naon sabab eta peringatan disebut muludan yakin dan pasti optimisme jemaah optimisme auden optimisme publik boga jawaban yang satu dan seirama naon sababna pang disebut muludan alasanna kurang penumpangnya gitu ya kapasitasnya genap kudu nama mungu itu ada antaus kena salah lama dah itu muludan pedah itu memperingati kelahiran Kangjeng Nabi nah geuning disebut muludan pasti boga jawaban pedah Kangjeng Nabi dilahirkan bulan betul cek ente betul sobat tahun sababna di saantero 1 tahun kurun waktu
yang menghimpun mengkapar 12 bulan di dalam Masehi dan Hijriah, utamanya Hijriah, tidak ada satupun nama bulan Mulud. Oh. Kapan sok dibaca ku anjeun tadi ku budak sekolah agama dibacakeun tare Gusti urang sarere ya. Kangjeng Nabi anu mulia eta mah ucing deuleu ku maneh habis duduh gajah apa siang ada mobil yang disebut koneng tadi siga nama euy keur hamil euy ieu teh neangan bapana ieu teh ngamil lah pasti ada Cepet, nomor kasiput. dele nu beungeutna siga ucing Cepet nanti batur. gitu teh moga-moga eta ucing dina waktos persalinan sing dilancarkeun ku Allah eta aing doa mah ka mangguk Allah sing alus gitu karena sing kepenak eta bapak anaknya gitu ora dulu mulut sok urang teangan bulan mulut dina tareh siap Gusti urang sarere Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana terus Ramana Sayyid Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah geus 2 bet cik tina 2 bet eta aya ngaran mulut kasebut sok tuluykeun Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 570 sareng sahiji kunjungna aya mulut kasebut najan ayeuna nadoman dibaca nepi ka lak-lakan ngambay moal panggih jeung mulut di dinya aya ge Robiul apa sih alasan bang disebut muludan dengekeun ceng Siap, Kiai. sok Bandungan mama mamaungan Siap, Kiai. Abuya. sok bae seri mah tenang daripada teh seri ai seri sehat henteu oh sehat teh lamun aya bat beung aya batur ge mager batur ulah kikituan maneh omat bisi disetrum mulun kecap netralna kecap jelasna adalah mauludun naon ceng mauludun naon segatna isim maf'ul wajan maf'ulun maujud mauludun madi walada mauludun hartosna nu dilahirkeun naon sep eta teh harti tina maulud siapa yang jadi sasaran daripada kalimat itu tidak lain kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rinci iraha dirajirkeun ka Kangjeng Nabi mun poe na poe Senin tanggalna 12 bulan nama Rabiul Awal jadi maulud
bisa dikategorikan itu nama satu peristiwa yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Masa itu, kenapa saya katakan masa itu?